Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah orang tiasa petepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Nya ayeuna pengajaran bahasa Sunda urang ngabahas ngeunaan rarangkeun tukang jeung kalimah nganten. Ayeuna urang asup kana pengajaran rarangkeun tukang. Nah, ayeuna urang diajar deui perkara rarangkeun. Pek gerak hidup ditenan kecap-kecap dina bacaan di luhur. Loba pisan geuning ya kecap anu ngandung rarangkeun teh. Nah, aya rarangkeun hareup awalan, tengah seselan, tukang akhiran. Nah, jeung rarangkeun anu digabungkeun. Nah, sok disebutkeun rarangkeun barung. Mun dihitung-hitung mah jumlah rarangkeun dina bahasa Sunda teh kaasup anu digabungkeun teh. Dina pengajaran kahiji hidup geus diajar rarangkeun hareup di ka jeung ti. Nah, ayeuna urang diajar rarangkeun tukang keun ejeungna. Nah, anu kahiji rarangkeun tukang keun. Titenan tilu kalimah ieu. Nah, anu kahiji asupkeun buku teh kana kantong. Anu kadua cik sebutkeun rupa-rupa sumber energi. Anu katilu beakeun atuh ari dahar teh lebar. Nah, kecap rundayan anu didengdengkeun dina tilu kalimah di luhur teh geus make rarangkeun tukang keun. Nah, kecap asupkeun, sebutkeun, jeung beakeun asalna tina kecap asup, sebut, jeung beak. Nah, kecap anu make rarangkeun keun nuduhkeun kana naon-naon nu kudu dipigawe. Nah, ngarah leuwih eces tengetan tabel ieu di handap. Anu kadua rarangkeun tukangna. Hayu urang titenan tilu kalimah anu aya di gieur ieu. Nah, anu kahiji tabu dua berang gali kakara nepi ka imahna. Anu kadua alus nama isuk-isuk indit ka pasar teh. Anu katilu nu bara maen teh leumpangna ingkud-ingkudan. Kecap rundayan nu didengdengkeun dina tilu kalimah di luhur teh nyaeta geus make rarangkeun tukangna. Kecap imahna alusna jeung leuleumpanganna asalna tina kecap imah alus jeung leumpang. Nah, kecap anu make rarangkeunna gunana pikeun anu kahiji ngeceskeun benda atawa naon-naon anu dipiboga. Contona mobilna, bukuna, bajuna. Anu kadua nuduhkeun kaayaan atawa perkara. Kecap leumpangna. Dina kalimah nomor 3 nuduhkeun kaayaan anu keur leumpang. Conto sejena diukna, rigigna, seurina. Nah, ngarah leuwih eces tengetan tabel ieu di handap. Ngarah hidup leuwih paham kana robahna kecap anu make rarangkeun tukang keun ejeungna. Usia nolongkrang ku kecap rundayan anu mernah titenan heula contona. Suku, sukuna, lain sukukeun. Contona gali, ngocak, da sukuna titajong kana batu. Alung, alungkeun lain alungna. Alungkeun jambu teh ku kuring urang sanggap. Tugas halaman 31 latihan 4 nangtukeun rarangkeun anu mernah nah rek makekeun atawa makena. Ayeuna kalimat ngantet. Hidup nyaho artina ngantet? Nya, ngantet teh sarua jeung ngahiji atawa ngaruntuy. Mun indung hidup mawa kalapa 2 hulu, kapan sok dikantetkeun? Karena bisa dijingjing kabehanana. Nu disebut kalimah ngantet ge kawas kitu. Nyaeta 2 kalimah atawa luwih anu dikantetkeun ku kecap panyambung. Gerah urang titenan contona. Anu kahiji barudak ngadadak jempe da geus nyahoeun Pak Guru rek asup ka kelas. Kalimah anu kahiji teh saenyana diwangun ku 2 kalimah. Anu kahiji barudak ngadadak jempe, anu kadua barudak geus nyahoeun Pak Guru rek asup ka kelas. Eta 2 kalimat teh dikantetkeun make kecap panyambung da. Lantaran eusina nerangkeun kejadian anu padeukeut atawa raket patalina. Disebutna teh kalimat ngantet sadarajat atawa satara. Gerak urang tambahan deui contona. Contoh anu kadua. Asih keur ngepel di teras, ari lanceukna sasapu di buruan. Nah, dina kalimah anu nomor 2, boh asih, boh lanceukna.
Kepada keur bebersih. Kukituna kalimah ngantet bisa dipake nerangkeun kalimah anu sarua tujuanana. Contoh anu katilu, nu sejen geus rek balik tapi galih mah kakara datang. Nah, dina kalimah anu katilu, galih kakara datang basa nu sejena geus rek baralik. Balik jeung datang teh pagawean nu palingpang. Kukituna kalimah ngantet bisa dipake nerangkeun kalimah anu lalawanan. Ayeuna tugasna halaman 33 latihan 5 pek susun kalimah dihandap jadi kalimah ngantet. Contohna, Bapak keur maca koran, Ibu masak di dapur. Dikantetkeun jadi Bapak keur maca koran, ari Ibu masak di dapur. Alhamdulillahirabbil alamin, dina pangajaran basa Sunda dicekapkeun dugikeun game. Nah, kangge barangkali sadayana teu kenging hilap nya tugas-tugasna dikerjakeun. Panginten ti Bapa dicekupkeun sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.